Permios bade ka jaman hoyong kahampangan. Oh mangga. Mun Bu. Assalamualaikum. Aduh ibu maaf abi kaberangan. Ya atuh dati ka mana wae. Siangan wae. Ya Bu apa teh ya Bu? Ih Lilis ari mana bete nyampeur boro ditutungguan urang. Iya bioga tuh dati kasianan. Ah alasan wae maneh. Ih teh si Ilman mulangan wae ka urang. Itu si Rantinya datang wae. Aya namanya ngaos teh bakal diliburkeun heula. Soalnya ini kan muludan. Jadi itu kurai teteh Hilman bade dietakeun pembawa acarana Hilmannya. Saha anu hoyong jadi anu ngaos Quran? Itu nya atuh salawat atuhnya Lilis sareng Dati salawatnya. Sareng itu tuh Fitriawati we tiluannya salawat. Kanggo pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Reja, Aka, Ade kanggo pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kanggo tari Mares sadayananya eta mah istri hungkul tapi engke we kari ke kahilmannya ku Hilman dietakeuna. Bu, abi wios ngabacakeun puisi tentang puisi cinta kangai Pangeran Nabi. Kengeng soalnya kan aya nama acara muludan jadi sanes nampilkeun anu bangsa cicintaan jadi teh nampilkeun eta anu acara muslim latihan ibu aya priyogi heula bade heula ka bumi sakoe aya nama latihan heula. Sok atuh aya nama robana heula. Bios MC na abi sareng heula. Teu kenging we dati mah eta we ngurus anu bangsa barudak anu latihan. Sok buruan barudak. Di. Oh, wah, tetap udah pindah. Kudu nurut awak. Hiji, dua, iya tuh tombol dua, senyum, nah gitu. Ya, siji, dua senyum, sok, siji, dua,
hiji dua tos ini nama dua neng cicing wae sok gerakan nuka dua hop nuka hiji kieu hiji dua iya aku lieu senyum tombol wae sok senyum kieu oke hiji dua nuka duaeun hiji dua iya astagfirullah iya teh hiji akan dulu itu makanya kieu Ini boleh ganti. kali mana itu wae Makan nuka dua. bari sukuna teh kieu anu jadi ya Oh iya nah sampai anak diangkat di hiji. nuka duaeun nuka tilu pode jeung nuka dua deui Oh. nuka tilu kieu nuka tilu teh kieu Si anu kata 25 na gitu kieu tos we tidinya mah bakal yadana deui Iya, Awas, ada dasar gitu apa? deh nya. senyum amat senyum musik dong